Nah, iya seorang wanita, masya Allah, cantiknya luar biasa, tidak ada tandingnya. Sifatan cantik menurut para hiangan, hiji bulu matana bentik, dua halisna jeler paeh, tilu pipina ngadaun seureuh, opat gadokna endog sapotong, lima bitisna ngabuah jantung, genep cangkengna ngabiola, tujuh bujurna eplok cendol. Pan ainu di imah urang mah masya Allah, endog lain endog sapotong ya, endog hijian, haju iya ya bitis, lain buah jantung buah nangka. Geus lah pokoknya mau dicaritakeun lah. Ieu mah keur carita tetep nu di urang ge geulis mah geulis bae. Geulis mah geulis bae ngan ieu mah carita internasional. Karena geulis bergaul na ka tengah. Embung make pakaian anu jore. Embung bergaul jeung anu hina. Teman ge sarua bae deui kudu anu salepel. Ya Allah, ya Rabb. Bajuna ge jutaan bahkan puluhan juta. Urang dieu mah kan lamun aya awewe make bajuna 5 juta. Masya Allah. Atuh sataun tuh menang dahar. Baju teh urusanana mahal. Cukup urang mah nu sederhana bae. Deka mana tuh bergaulna sakurang mah level urang mah tuh kampung-kampung bae teu kudu nu bagus-bagus. Teu kudu. Nah ieu mah awewe masyaallah geulis bergaul lah sampai ka overload. Teu salat, teu puasa, teu zakat, teu haji. Ngaranna ge bergaul atuh jeung jelema elit. Moal daekeun atuh bangsa ibadah-ibadah. Jelema lamun masih keneh salat bergaul, ya eta mencan ngelit. Kokos pejabat masih keneh salat, mencan hebat. Nu hebat pejabat ulah salat. Eta hebat. Sakalian ka neraka. Nah, iya wewe teh masya Allah bergaulna pohara. Karena umurna kakara ke 20 tahun, akhirnya disuntinglah oleh seorang lelaki. Tentuna lelakina lain potongan model MC kieu. MC potongan kampung. Lain potongan model ieu, ieu ngan boga kumis doang. Lain potongan model Ki Nurjaya, udang-udang doang lain. Haji Pendi make jas-jasna ge ya. Enggak. Tawang geus jasna ulah disangka jas mahal. Kiloan. Ya Allah. Aju loba kantongan eueuh duitna. Jadinya nama make jas teh lain ngawadahan duit, dula deuleu bae nu mana nu pantes di kantongan. Nah, ieu awewe kawin jeung seorang sudager muncak urang dieu mah. Hartawan. Pohara. Masya Allah. Beuki apung-apung anjir. Model di urang jelema anu masuk nominasi Abu Rijal Bakri. Duitna lamun diasupkeun kana anu sok dihitung-hitungan itu dang kalkulator teu mahi. Teu mahi kalkulator. Serian duitna. Eta Abu Rijal. Coba aja Pendi. Unggal diajak kukula, aduh poho teu mau duit. Asal diajak, aduh poho teu mau duit. Atuh sieu tilok mau duit. Lain poho. Asal diajak we, poho teu mau duit, masya Allah. Geus ulah ngomong kos kitu. Itu boga bae.
Nah, iya kan di Indonesia Abu Rizal, Bermarwan, dan lain-lain sebagai baheula masih Lim Siliong, Pak Harto, Ibu Tin, eta raja-raja dunia. Yusuf Kalla, pohara. Guys, kudu dicaritakeun eta kelas-kelas di Indonesia. Masya Allah. Di Banten konglomerat loba. Anu usahana di Amerika, anu usahana di Eropa, anu usahana di Australia. Banten, ulah dikira orang Banten teh berhasil, jago korupsi. Mentak berhasil kan. Nah, iya wae geus apung-apungan hirup teh glamor. Satu ketika manehanana rek keluar lewat jendela, ulah ngayalkeun jendela imah urang. Nya nama lawangna jendelana aya paranti keluar. Ngaranna ge di Timur Tengah. Keluar, begitu keluar ti soredat nyangkut leungeunna kebenaran make cincinna lain cincin model urang kos kieu bangsa platina. Wah, hebat nyangkut lantaran berat awakna. Ieu nyangkut potong leungjeng leungeun-leungeunna. Raga kahandap cacadlah beungeutna, cacadlah leungeunna, cacadlah suku. Insan dibawalah ke rumah sakit. Setelah diimpus minggu 2 minggu siuman, alhamdulillah pulih kembali. Sebulan 2 bulan balik ke imah, masya Allah sehat, cuman cacat. Hiji leungeun teu normal sabelah, 2 sukuna pinslang, nomor ketilu wajahna cacat. Ketika manehanana ngaca ceri, asal ngaca ceri, hilang kecantikan, hilang kemelokan, hilang kestabilan badan, tinggal ceri baik nyengcerikan gelis ka mana gelis. Haji pendek kan lamun ngaca ceri. Isi beungeut aing tah lain jeung. Kaget jana ge. Kaget sebab jana kan tenar tapi lamun ngaca kieu ya ikut lain urang Indonesia cenah. Asa-asa urang takroni ya. Ceurik jana ge sarua. Ngan nya nama pembawaan asli nati kudratna jore. Geus bisa gitu. Teu kudu cengcerikan maji. Teu kudu dicengcerikan aya makan geulis tadi dah. Cantik geulis molek. Masya Allah. Kuari asal ngaca ceri lempang teu stabil. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya ke dokter mah sakadar memberikan salep, jang nyalepan luka-luka nu aya di wajah, luka nu aya di leungeun, luka nu aya di suku. Paling-paling lamun lieur balsem sakitu. Beberapa kali ke dokter seperti itulah. Satu ketika manehanana datanglah ke kiai untuk menjelaskan keprihatinan. Kiai, ya abdi teh teu eureun-eureun cerik, yang cerikan naon tuh cak kiai? Ieu be yang cerikan wajah jadi berubah nu teh tadina geulis jadi henteu, nu teh tadina ieu suku stabil jadi henteu. Bahkan dengan kondisi seperti ini, suami anu kaya raja, kaya raya, ganteng meninggalkan beliau dengan begitu saja. Salaki ge cenah ieu ninggalkeun kaula padahal geus boga anak hiji atawa 2. Seperti itulah keadaan wanita. Eta ku kiai teh henteu dijawab ku geus bae cek nya teh atuh ari cerik bae mah geus olesan balsem. Oh. Cek awewe teh kumaha ngolesanana. Jabal sema paranti hulu sirah paranti balik seminggu 2 minggu datang deui ka dinya kiai abdi mah ieu teh prihatin kunaon prihatin lantaran baheula geulis kula henteu kuari
haju hayang kembali deui geulis iya mun bisa mah moal bisa iya awak cekeuna nu tadi stabil jadi henteu hayang stabil deui enggak cek kiai olesan bae ku balsem cek kumaha ngolesanana ku balsem cek kiai aya balsem untuk mengoleskan hati. Balsem naon kiai? Balsemna berbentuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah balsem hati. Oh. Lamun eta dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambahan qul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ge hartina inna lillahi urang teh milik Allah wa inna ilaihi raji'un urang teh bakal babalik ka Allah asalna nu Allah balikna ka Allah boga geulis ti Allah digorengkeun dijorekeun ku Allah urang teh tadina susah kuari disugihkeun nu Allah tadina susah kuari disusahkeun nu Allah ke maji pendi baheula mah bos dagang naga luar biasa terus dagang alhamdulillah karena teh jujur dagangna susah wari teu kos kotok ndogan ngaku sorangan nah kuari kan ku seperti ieu jadi bos nu Allah kuari susah nu Allah geus bacakeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un etalah balsem hati tambahan dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nuhun cek eta awewe teh bali ka imah langsung diwirid setiap ba'da salat innalillahi inna sekali atau 3 kali la haulana ulah loba-loba mengaji sapoe-sapoe macana 100.000 dibere wiridan bekos gitu 100.000 teu kuat 1.000 tuh asana ujungna moal maca ieu budak ieu ujungna potonganna moal maca ieu 100 ya kaarti kan emang beungeut na ge kos kitu beungeut tilok wiridan nantak aya bahasa mantarokal wirda bahwa kirdun jelema nu tok wiridan monyet hampir mirip nah ini satu kieu bae lah unggal manteu salat 10 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hiji atau 3 kadituna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 diwiridlah ku awewe karena wanita keur prihatin peutingna ge terus bae diwirid sebulan 2 bulan 3 bulan berubah masya Allah jadi leles ayeuna kuari teu hayang kembali cantik deui teu hayang kuari hayang normal deui teu hayang kuari kembali jeung salaki nu eta sebab berubah kuari sadar dengan qada kudrat Allah masya Allah ieu kan paling sulit ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang, narima urang teh. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah alhamdulillah. Ketika orang usaha tapi kebenaran orang teu maju-maju geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna ieu nu hese ge. Ketika orang boga pamajikan nyajore nyagala narima qada jeung qadar alhamdulillah ya kan hese tarima qada jeung qadar tuh udah sok kajoak atuh biasa bae